Pikeun saha adus Jumat sunnat teh liha diriha pikeun jalma anu rek hadir kana jumaahan sunnatna tehnya urang mah moal jumaahan berarti teh sunatnya eta mah kumaha awewe istri atunya. Nah, istri ge sanes berarti teu kenging Jumatan. Kenging istri Jumatan ngan di urang mah henteu ngabudaya, henteu galib. Kunaon pangna henteu dibudayakeun istri Jumatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji sinareng syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, hormat sinareng salam mugia sababaosna dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tailah kakulawargina para sahabatna tabi'in atba'ut tabi'in bahkan dugi ka umatna dugi ka yaumil jaza. Pemudah-mudahan ngingingkeun syafaat anjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun sedia ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu kang jajab acara anu parantos masihan waktos kangge ngalajengkeun hancadaresan fan fikih anu dicandak tina kitab Fathul Qarib atana Nabi Hasyah Bajuri. Terus siap sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap mukadimah masa gitunya. Faslun wal iktisalatu al masnunatu. Dina ieu pasal teh bade nyarioskeun pirang-pirang adus anu disunnatkeun. Maksadna sunnat adus, adusna adus sunnah. Kan lamun urang mah adus teh biasana wajib. Toshead sok adus, adus eta mah wajib. Tadi dieu mah bade nyarioskeun pirang-pirang adus anu disunnatkeun. Berarti ari ngaran-ngaran sunnah mah pami dipidamel diganjar, pami teu dipidamel henteu disiksa. Jika kieu we pami abi masihan artos 100.000 kabi arpu berarti abi teh dinuhunkeun. Ngan lamun abi teu masihan artos teu jadi dosa. Nah gitu. Urang sebagai pelaku teh sami sareng biarpu. Kira-kira urang hoyong aya nu masihan artos 100.000 atau nepi alim? Ah gitu ya. Paslun wal iktisalatu al masnunatu sab'ata asyara buslan. Dina ieu kitab buktosna Fathul Qarib pirang-pirang adus anu disunatkeun teh sab'ata asyara ayat 17. Ayat 17 adus anu disunatkeun. Tah nawang samikeun jeung realita anu terjadi ka urang-urang ngalaksanakeun pasunatan lain pasunatan adus anu sunat ieu anu mana wae.
17 teh dina ieu kitabnya, dina kitab nu langkung ageung mah tiasa langkung ti 17. Ayeuna wang bahas we nu aya dina ieu kitab. Mana wae nu 17 teh hiji guslul Jumati adus dina poean Jumat. Poe Jumaah adus ari adus teh mandi nya. Mandi dina poe Jumaah ngan mandina ngangge niat. Kumaha niatna? Bebas niatna mah. Nu penting dina hate urang niat adus sunat. Bade ngangena wae tulgusla mangga bari ka dieu cai diguurkeun teh kulucur cai nawaitul gusla ya liyaumil jumati sunnatalillahi ta'ala. Kade bae bisi ngerebek ari bari ngobrol mah nya. Cenah urang masuk kunyam-kunyam bungkul lain ge ngalapadkeun niat atuh tah kitu mah teu disebut maca nya, tapi ari ngaran-ngaran lapad niat mah kedah jelas sorana lamun teh mah dikupingkeun bari teu aya maneh teh teu aya anu nyegah, teu aya suara tarik, urang nah teu torek, maka kedah kakupingnya. Tapi masih teu dilapadkeun ge da teu naon-naon da ari niat mah ayeuna di mana? Dina hate asalkeun urang boga tujuan adus nalika ngucurna cai nya. Ngucurna cai lamun eueuh najisan berarti kucuran anu eta, maka eta teh tos janten niatna. Cenah mandi nama enggeus adus nama enggeus ngan can diniatan kantun diniatan we ngan anu eta anu geus baseuh ti heula memeh niat kedah dibanjur deui nya kitu tah. Pikeun saha adus Jumat sunnat teh lihadiriha pikeun jalma anu rek hadir kana jumaahan. Sunnatna tehnya urang mah moal jumaahan berarti teh sunatnya eta mah. Kumaha awewe istri atunya. Nah, istri ge sanes berarti teu kenging Jumatan. Kenging istri Jumatan ngan di urang mah henteu ngabudaya, henteu galib. Kunaon pangnah teu dibudayakeun istri Jumatan? Hiji carape kakara kita ngaji nya isuk-isukna. Nomor kadua keur nu jadi istri terutama anu gaduh caroge sae keneh nyayogikeun mun dahar-dahar, mun nginum-nginum, mun supan sampo nyayogikeun ka jalmi atawa pamegetna anu uwih Jumatan. Urang mah cenah salakina ge balik Jumatan lagi sok jam 2 sumarimpang heula. Berarti eta mah geus seulah teuing disiapkeun ari geus kira-kira terang kitu mah nya. Soalna pasunatanana jadi tos kenging ku batur ku tukang warung berarti nya pasunatanana. Lamun nyuguhan. Euy deui bahwa sunnatna adus dinten Jumat teh lihadiriha pikeun anu hadir kana Jumatan bade pamegat bade istri ngan di urang mah kagalibanana nu hadir mah pamegat. Iraha waktu adusna wa waktuhu minal fajri sodiki mimiti aya kasunatan adus teh ti mimiti bijil pajar sidik. Ari pajar teh naon pajar teh? Pajar janari di urang manya maksadna pajar sidik teh subuh. Mimiti lebat waktu subuh tidinya aya kasunatan adus. Teu kenging kieu mempeng nyaring memeh salat subuh bari can adan mun ayeuna mah jam 4 mandi poe Jumaah teh adus sunat tah eta mah henteu kenging pasunatan margi setarna mimitina ti mimiti bijil pajar sidik alias waktu subuh. Subuhna geus jam 5 ieu kaburu nya. Kajaba lamun sok salat subuhna
awal waktu eta mah moal bisa nya mandi nage kagok tos dua wa guslul idaini adus dina poean lebaran dua Idul Fitri Idul Adha ta eta teh sunat adus saminya iraha mimiti waktuna ieu mah mimiti waktuna teh wa yadkhulu waktu hadzal gusli binisfil laili di tengah-tengah peuting tengah peuting teh anu umum jam sabaraha jam 12 tapi hasil naon ngaranna teh peneropongan isbat nisfil lail teh henteu misti jam 12 aya nu jam 12 kirang aya nu jam 12 langkung pami di diem aya di masjid jadwal salat anu itu tuh nu dipayun aya nisful lail ari nisful lail teh tengah peuting kira-kira jam 1 boro-boro nyaring jam 1 mager istri manya atuh subuhnya janari tidinya mimitina teh sunatnya terus wa guslul istisqai adus nalika bade salat istisqa besok orang salat istisqa kadang ya naon hari salat istisqa teh salat minta hujan ayat tolabis suqya minallahi ta'ala di mana-mana di hiji palemuran teu aya cai atawa aya cai mah ngan teu picukupeun maka aya kasunatan salat istisqa istisqona teh sunat memeh salat istisqa aya kasunatan adus heula utamina dina nalika naon teh lah ngariungna jalma geus rada ngariung berarti teu aradus cenah ti heula mah tah didinya urang adus we heula pan eueuh caina ge berarti maksad adus di dieu nya aya cai mah ngan teu picukupeun keur ka seseueuranana jalmi boro-boro adus kapan caina ge eueuh wal khusupi salajengna nomor kasabaraha ieu nomor kaopat nalika rek salat samagaha bulan khusuf teh hijikeun atuh jeung kusuf samagaha panon poe gerhana nya hari samagaha teh gerhana bulan di urang terangna samagaha gerhana anu ceuk carita mah baheula keur leutik lamun ti beurang aya gerhana eta teh sok jadi poek nya ditutungguan ieu teh anger we caangan ieu saeutik tah nalika bade salat gerhana naha gerhana bulan atawa gerhana matahari da urang mah sabenerna mah teu apalnya iraha waktu gerhana kumaha kajadian gerhana ngan di zaman ayeuna mah kan geus canggih teh lamun keur urang kampung nu baroga HP aya infona teh nanti malam akan terjadi gerhana bulan full ya. Blood moon bahasa Inggrisna atawa lamun ditingali dina internet dina Google atau dina YouTube aya streaming gerhana jadi siaran langsung bulan jadi aya nu video bulan nya ngangge teleskop tak kurang tiasa ditingali kumaha carana bulan naon ngadeuketan kana panon poe
Tah terus beki deket tiasa ningali siaran langsungna. Tah di dieu nalika bade salat khusuf atawa kusuf gerhana matahari atawa bulan aya kasunatan urang adus heula. Tiraha mimitina lamun nu gaduh alat nama atawa urang ningali dina HP lamun rajin jeung terang kitu oge carana. Ti mimiti eta bulan jeung matahari nempel adeg tatidinya ayana kasunatan. Dalamun ditingali ti handap makan panon poe katingalina teh henteu buleud nya kalah serap nu aya mah. Tah lamun ditingali ngangge alat mah tingali we na HP mun jaman ayeuna mah katingali nu mana bulan nu mana panon poe. Sanes adegnya gerhana teh tapi katutupan. Kahalangan cahayana ka bumi teh lain imahnya tapi planet anu dicicingan ku urang. Terus nomor kagenep kalima gerhana matahari. Aduh aya nu nuliskeun kumaha mun eueuh ya. Genap wal guslu min ajli goslil mayyiti. Adus karena arah-arah ngadusan mayit. Jalma anu tos ngadusan mayit sunat anjeuna adus. Kitu nya. Kumaha yeuh mayitna nu Islam wungkul atawa keun we nu non muslim ge alias kafirnya. Tadi dia goslil mayyitna musliman kana au kafiron. Mayyitna marek Islam atawa kafir. Kafir teh salianti Islam dari urang mah teu aya. Paling aya ge jalma anu jarang salat tapi kan masih keneh naon? Islam eta mangan teu salat we. Nah, jadi sabada ngadusan mayit eta jalma aya kasunatan adus. Tuluy 7 wa guslul kafiri idza aslama. Adusna jalma kafir di mana-mana asup Islam. Ceuk urang manaon mu'allaf. Terang pami dibahasakeun mu'allaf jalma kafir teh anggap we Kristen nya. Jalma Kristen pindah agama kana Islam ngucapkeun 2 kalimah syahadat Islam we eta jalma teh, maka pas eta jalma asup Islam aya kasunatan adus bejaan kuno Islamna. Ieu mah Islam kitu apal atuh kumaha nya geus ari teu apal mah. Jalma kafir asup Islam aya kasunatan adus. Ngan sunat sote illam yujnib bi kuprihi aulam tahidil kafiratu. Sunat adus sote lamun teh mah keur kafirna teu pernah junub, teu pernah keluar cai mani, teu pernah ngalakukeun sapatemon jima, lamun istri teu pernah haid nya. Ari keur kafirna kantos ngalaman haid mah atawa ngalaman keluar cai mani mah, maka di mana-mana asup Islam adusna tosane sunat tapi wajib. Wa illa wajaba al guslu ba'dal islami fil asohi. Saur kawal asoh ya, kawal asoh teh kawal anu terpilihnya berarti aya nu teu ngawajibkeun ge ieu teh nya. Anu geus mah geus we tangan secara asoh secara kawal anu terpilih. Lamun teh mah eta jalma nu asup Islam na memeh Islam teh kantos haid atawa kantos bijil mani nya, maka adusna wajib.
tos henteu sunat deui. Tapi secara teori mah komo lamun asup Islam geus kolot mah pasti ngalaman naon ngalaman head mun istri atawa mun pameget ngalaman kaluar mani. Komo lamun boga pamajikan mah kantos jima jeung sajabana, berarti adusna eta mah wajib. Tangan di dieu wakila yaskutu idza aslama nganceu kawal sejen teh aya ulama ngan teu kapilih. Maksud teu kapilih teh naon teh laeung bahasana teh mun dina musyawarah mah baladna saeutik. Mun aya jalma 10 urang aya ulama 10 teh nu 8 urang mah wajib adusna teh kawalna teh. Aya nu 2 urang teu wajib ceuk urang mah hasil ijtihad, maka eta nu 2 urang teu dicokot pendapatna ngaranna qil. Ari qil teh kawal anu pendapatna saalitan. Jika di dieu we aya 30 urang contona ceuk nu 25 urang ngaos teh 20 menit, nganceuk nu 5 urang ngaos teh 15 menit, maka cokot nu seueur anu 20 menit. 20 menit bener? 25 menit. Nah, nya. Tah kitu nya maksud qil teh pendapat sanes tapi baladna saalit. Teras kadalapan wal majnuni jalma anu gelo nalika cager. Terang jalmi gelo terang cek baturnya da can ngalaman jadi orang teu apal gitu. Tah jalma gelo nalika cager sunat adus. Bahkan di urang mah aya jalma gelo teh manian ami cager. Tah kitu atawa sinah hujanan atawa kumaha we jalma gelo nalika cager sunat adus. Salapan wal mugma aleh jalma anu sakalor. Ari sakalor teh kumaha abi mah kirang naon can kantos ningali sakalor teh kumaha sawan teh sasar gitu mak ngelepak. Nah gitu we baladna gelo keneh eta teh nya. Oh ari nu gelo mah masih keneh nyaringnya gitu, ari nu sawan mah pingsan meureunnya gitu. Pingsan biasa disebut sakalor teh. Oh keun lah nya. Ta eta teh nya aya jalma gelo atawa sakalor hek cager sunat adus. Ngan lamun keur gelo na kaluar cai mani mah atawa lamun awewe keur gelo na teh kaluar getih head, maka nalika cager adusna tos sanes sunat deui tapi wajib eta mah nya. Da naon da kantos gaduh hadas ageung ya, hadas gede ya. Ari hadas gede kan ngawajibkeun kana naon? Kana adus. Wajib al-ghuslu ala kullin min huma bahasana di dieu mah wajib adus. Terus nomor ka-10 wal ghuslu inda iradatil ihrami. Kurang apalnya berarti emang tiasa dibayangkeunana kanu kuno kantos ka Mekah nya. Tah aya di dieu sababaraha hiji. Sunat adus nalika bade ngamaksud ihram. Ari ihram teh pami saur ti payeun manaon urang tos siap ngalaksanakeun ibadah pami haji nya ibadah haji, pami umroh nya ibadah umroh, plus dina acuk oge tos khusus sakumaha anu dipayun tos dicarioskeun teh nya bisi panjang deui.
wala farqa fi hadzal gusli baina balighin wa ghairihi. Ieu kasunatan adus jalmi nu bade ihram mah rek baleg alias geus rada gede, wa ghairihi atawa teu baleg, can baleg berarti budak alitnya sunat. Teu bisa niat lagi budak leutik mah nya. Wala baina majnunin wa akilin, rek nu gelo atawa cager, rek ihram gelo bisaeun kitu niat nu gelo, rek bisaeun teu bisaeun pamerdih pasunatanana mah tetap aya kitu maksudna. Wa akilin jalma anu berakal, jelas eta mah. Wala baina tohirin wa haidin, jalma bade ihram nu suci mah jelasnya ieu nu haid ge aya kasunatan adus. Ari urang mah komo posisina di ditu di lembur batur samilu-milu jeung rombongan boro-boro punten Pak bade adus heula. Hese nya tangtuna ge niat ihram ge kadang mah dina jero beus nya. Lamun teh marek adus heula sieun tinggalin atawa mikot pangdekeutna teh lamun hotelna caket mah tiasa ti hotelnya. Fa illam yajid al muhrimu al ma'a tayammama. Ngan lamun teh mah teu aya cai nya. Mungkin teu dina waktos ayeuna di ditu teu aya cai. Henteu nya secara teori da seueur cai. Cai naon? Cai Zam-Zam. Ngan lamun teu aya cai tayammama aya kasunatan tayammum. Ari urang mah jigana keur dina nalika riweuh kitu mah nya da kabayangna teh riweuh. Da bisi salah nya keur makakara deui. Lamun keur mah teu apal deui nya. Lamun teh marek ngalakukeun pasunatan-pasunatan teh bisi tinggalin mangkaning teu apal jalan. Komo anu kieu mah sunat ieu nu wajib loba keneh. Tos wal guslu lidukhuli Makkah, sunat adus nalika rek asup ka kota Mekah. Limuhrimin karena rek ihram berarti urang lamun rek naon rek ibadah umroh atawa ibadah haji nalika memeh asup ka Mekahna aya kasunatan. Di mana cenah adusna? Tiasa teh dina kapal udara adus, tiasa teh. Tiasanya aya bak dina kapal. Aya berarti mun aya mah tiasa di dinya nya. Eta oge lamun teu sieun nya. Ari numpak kapal gonjang-ganjang atawa jiga dina mobil. Kan lamun tumpak kapal laut mah nya kikieuan tah. Pami kapal laut mah pami kapal udara mah can pernah kumaha cicing? Digeleser. Berarti aman nya masih lelempangan ge gitu. Aman. Berarti tiasa di dinya memeh lebet ka kota Mekah. Rek haji atawa umroh lebet nama. Salajengna nomor kasabaraha 12 nya. Walil wuqufi bi arfata fitasi idzil hijjah. Sunat adus karena rek wukuf di Arafah yeuna ibadah haji berartinya kamari tanggal 8. Ari wukuf teh cicing bi arfata di tanah Arfah. Ta eta samemehna aya kasunatan nya. Hese ieu teh nya. Hese dina praktekna lamun ningali dina realita nama pangna hese teh sabab nutur-nutur pembimbing bari balap wukuf teh dah teu lalawong jiga urang reka sawah nya lalawong pinuh komo lamun teu paheula-heula nya paheula-heula ge sok pinuh eta teh aya nu jadi aya nu henteu wukufna teh da pinuh teh nya.
pami ningali realitana dina tanggal 8 Zulhijjah kamari tanya anyar keneh. Teras nomor ka-13 walil mabiti bi Musdalifah nalika bade mabit ka Musdalifah tanah Musdalifah. Kabayangkeun teu nya posisina di mana-manana duka nya apal anu kantos ka ditu oge lamun teh mah henteu dicandak mah ku pembimbing moal terangnya di mana tanah Arafah di mana tanah Musdalifah. Sebagian anu naon anu umroh ge tara dicanak kadinya mada ari umroh mah teu ngaliwatan dinya ya. Ngan pedah naon niat ihram tawaf sa'i naon deui tahallul nya sakitu beres we. Teras nomor ka-14 ieu bagian nu teu ara palunggulnya wali romyil jimari salasi sunat adus karena rek ngabalang jumroh jeung urang mah nya ari ngabalang ari jumroh teh artina teh ngabalang ari ngabalang teh bahasa Arabna teh jumroh nganteuna naon lah jiga nyebut kieu we lawang panto nya atawa mun di Mekah mah lawang babus salam ari babu teh panto ari panto teh lawang nya sami-sami keneh lah teu nanaon nya nu penting kahartinya. Ngan secara bahasa mah eta teh dua bahasa anu diulang-ulang. Lawang panto, ari lawang ari panto teh lawang. Lain cenah panto mah nu kieuna nya maksudna mah nalika panto dibuka teh eta teh lawang nya. Tuh keluar kana panto, maksudna mah keluar kana lawang gitu. Bi ayami tasyriki salasi ngabalang dina pirang-pirang poe tasyrik 11, 12 13 nya. Payak tasilu li romyi kulli yaumin minha. Bedul teuing. Paminingali realita mah komo lamun rombongan mah asa moal aya kesempatan pikeun adus di dinya mah nya. Pumulungan batu na wungkul atawa zaman ayeuna mah batu teh dibagi nya di dinya. Dibagi batu teh sacukupna teu asup batuna teh kudu mulungan tidinya. Tah secara realita mah jigana sesah pami adus heula samemeh jumroh nya samemeh ngabalang. Ngan beureun ieu zaman baheula mah jigana lalowong nya ieu teh zaman ulama ngadamel kana ieu kitab mah. Payak tasilu li ramyi kulli yaumin minha guslan. Berarti tanggal 11 adus, 12 adus, 17 adus ya. Sunnah eta teh. Amarom yujumrotil aqobah fi yaumin nahri pala yagtasilu lahu. Anapun jumroh aqobah anu dilakukeunana dina poean lebaran Idul Adha alias tanggal 10 mun di urang mah keur naon eta teh keur mencit kurban nya atawa keur salat Idul Adha eta mah teu aya kasunatan adus. Naon sababna? Likur bizamanihi min guslil wukuf. Kan kakarge bieu tas adus tas wukufnya. Tuluy ayeuna asup kana tanggal 10 nya. Urang mah dan teu naon teu kabayang nya kumaha perjalanan-perjalananana. Bieu tas mandi tiris keneh piraku kudu geus mandi deui matak di dieu teu disunatkeun. Teras wal guslu li tawafi adus karena bade tawaf sabada niat ihram ti miqat tuluy tawaf adus heula semua kaburunya boro-boro adus nu puguh manutur-nutur saha pembimbingnya sunat eta teh nya li tawafi sodiki bi tawafi kudumin. Rek tawaf kudum teh tawaf naon tawaf selamat
datang tawaf anu pampayuna lebet ka Masjidil Haram teh kan sunat tawaf kudum. Aya oge wa ifadatin sunat deui nalika bade tawaf ifadah. Ari tawaf ifadah mah tawaf anu diwajibkeun dina nalika ngalaksanakeun ibadah haji. Tawaf rukunnya eta mah. Wa wadain sareng tawaf wada. Ari tawaf wada mah tawaf samemeh urang kaluar di Mekah di Masjidil Haram dipayun terus dicarioskeun aya tawaf kudum, aya tawaf ifadah, aya tawaf wada nya. Tawaf wada teh tawaf selamat tinggal cik urang mah. Tadi tawaf kudum tawaf selamat datang. Pas datang sunat tawaf, pas mulang sunat tawaf. Tah samemeh tawafna eta teh sunat adus. Wa baqiyatul aksalil masnunati nya sareng sasesana pirang-pirang adus anu disunatkeun. Berarti masih keneh aya adus sunat ngan di dieu mah teu dicarioskeun. Di mana dicarioskeunana? Mazkuratun fil mutawwalati. Dicaritakeunana teh dina kitab anu panjang babaranana kitab anu leuwih kandel daripada ieu nya. Maksud leuwih kandel teh leuwih seueur nu dibahasna. Berarti masih keneh aya adus-adus anu disunatkeun nya, adus-adus anu disunatkeun migawena ngan di dieu henteu dicarioskeun. Nu dicarioskeun mah mung dugi ka dinya kitu nya. Titik. Kahartos teu nu dicarioskeun teh. Jadi memang ngan nyebutan nya kasarna mah nyebutan adus anu disunatkeun. Masalah diamalkeun dipigawe jeung henteu mah kembali deui ka saha? Ka urang. Mun kira-kira urang hoyong ganjaran sunnah tuluy urangna mampu teu aya halangan sae adusnya ngan lamun kira-kira rariweuh boro-boro kaburu adus rek adus oge tiris moal urang mah tah kumualna teh henteu mantap jadi dorakanya teu dosa. Titik sateah can dipungkas bilih aya pertarosan supados lamun dina tiasana diwalar dina teu tiasana nya abi milarian deui kitu nya supaya henteu ngebluk teuing gitu. Dari kitab mah seueur itu teh nya ngan ari dibuka mah tara nya. Ya pilih aya pertarosan-pertarosan anu naon anu butuh jawaban we gitu tah. Mangga nya tekedah gaduh salaki nya bener dusun. Hah? Ganjaran naon? Karena aya adus teh sok da teh gaduh salaki mah diniatan mah adus mun bari jumaah atau ibak teh sok mangga wae teu aya larangan nya. Ngan dina kitab ieu mah henteu dicarioskeun gambaran sapertos bieu teh. Pedah dina kitab ieu mah diringkes mung aya 17. Aya kemungkinan dina kitab anu langkung panjang mah sunnah gitu teh. Mantap teu aya lepatna ku urang diniatan sunnah nya. Henteu lepat henteu naon? Henteu jadi haram gitu. Kumaha Kang? Kan yang benten aya upami salat sunat. Bacana kan benten kaseu karupat mereka sepatu wajib, sepatu macam Fatihah.
Salat sunat, pedah salatna sunat, nah bacaan anak wajib atau sunat? Wajib ya. Lamun teamah anu lebet rukun qauli teh anu wajib dibacana bari ka kuping maka teh sah salatna. Ngan lamun nu sanes rukun qauli nya sapertoskeun kieu atau rukun qauli teh kan dina salat teh aya bacaan anu kedah ka kuping minimal kurang nya. Mana takbiratul ihram. Takbiratul ihram kedah ka kuping kurang. Allah teh kenging kedah ka kuping sabab eta mah rukun qauli. Ari qauli teh atuh ucapannya kedah ka kuping. Tuluy maca Fatihah eta kedah ka kuping. Sanajan dina salat anu lalaunan jiga lohornya teu cukup. Tapi kedah ka kuping. Bismillah. Ieu mah tadi teh kana salon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing jelas hurufna teh alhamdulillahirabbil alamin. Ngan teu kedah ari ka kuping ku batur mah nu penting ku urang ka kuping bari teu aya anu nyegah. Naon nu nyegah teh? Ganeng sapertikeun hujan atawa lamun di dieu pabriknya tadi handap manghenar nanti salat teh ka kuping tarik teh mangan teh ka kuping da ka naon kalimpes ku pabrik tah eta mah dianggapna ka kuping naon deui bacaan tahiyat akhir eta kedah ka kuping at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah naon deui maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tah, anapun bacaan-bacaan anu sejen sapertikeun mana? Doa iftitah lamun sok maca eta oge nya da sunnah nya. Tuluy naon deui? Maca surah. Tuluy naon deui? Maca nalika ruku subhana rabbiyal azimi. Iktidal sami Allahu liman hamidah nuju sujud subhana rabbiyal a'la diuk antara dua sujud naon teh rabbik firli warhamni dugi ka wa'fu anni ta eta mah ceuk kasarna sanajan teu ka kuping ge da teu termasuk rukun qauli boro-boro teu ka kuping keur nu ngebluk mah sanajan teu dibaca sah. Contoh Allahu Akbar aculok Fatihahna teh naon iftitahna teh bismillahirrahmanirrahim dugi ka waladhdallin terus Allahu Akbar langsung rukuna teh teu babacaan dongko we hungkul Allahu Akbar iktidal teu babacaan sujud teu babacaan diuk antara dua sujud at-tahiyat tah geus tahiyat mah kudu babacaannya tah sanajan kitu salat mah sahnya ngan teu kenging ganjaran pasunatan. Tah kitu panginten janten sanajan salatna salat sunat ari praktek salat mah tetep aya rukun aya syaratna aya syarat aya rukuna rukun salat kedah dipidamel sakumaha biasa ngan paling oge aya nu dikurangi nyaeta nangtung ari nangtung mah jadi rukun teh dina salat fardu eta oge lamun kaduga ari dina salat sunat mah rek kaduga rek henteu teu puru nangtung aek bari diuk we mangga nya teu jadi naon teu jadi doraka teu jadi salah ngan beda lamun ditingali tina segi pahala ganjaran anu diuk satengaheun ganjaran anu nangtung bae setengah ge orang merek diuk we teu capek meureun mangga ya. Kitu panginten aya keneh aya nya enggak tapi aneh nyata kalau sampai sholat ya asalna mabung sisi teh ya nah sanggeusna bagian sujud aya tas we hendaknya karena tarang kulantaran eta naon teh sujud ganjaran naon teh anu segeutna jadi berarti itu angkat deui sujud eta mah banyak urunna tanya nah eta kaasup pena runyang tas be kalau rumah eta oh dianggap sujud atawa henteu
Dina anggahota sujud salah sawiosna teh nyaeta aya tarang anu terbuka nya. Terus sejen mah masing tuur mah ulah terbuka teh nya. Ieu tarang nu terbuka teh sanes berarti anu kedah keuna teh sadaya tarang ya. Dugikakeun kopeahna dikieukeun. Tujuanana hoyong sadaya tarang teh antel. Da ayeuna lamun urang ngusahakeun sakabeh tarang antel eta teh moal tiasa. Sabab posisi tarang urang kumaha? Ngabalenong nya. Berarti tempat sujudna kudu jiga batok ari kitu atawa jiga cowet. Lamun hoyong antel sadayana. Jadi masing dibukakeun kieu oge nu antel mah nu mana? Nya nu diantelkeun we bade ku nu di tengah, bade nu digigir, diasalkan masih kena disebut naon? Disebut tarang. Ta ayeuna kulantaran dina anggahota sujud teh aya nu disebat tarang, tarang antelna kana naon tasbih tadi teh? Cucungcung tasbih nya. Tah. Ieu. Berarti tarang urang antel teu? Pertama, antel teu tarangna kana tasbih? Antel. Tasbihna ku urang lamun urang usik ka bawah teu? Henteu. Berarti eta tasbih samartabat jeung karpet jeung keramik. Dan nu dimaksad antel tarang teh ba'dul jabhah. Ari ba'du teh sawarehna tarang. Sakumaha we antelna mah nu penting ku urang henteu ditahan ya. Henteu ditahan jika salat dina batu di sawah bari panas ning ditahan. Tah eta teh makruhnya. Henteu dugi ka batal mah. Tangan sanajan sujudna ayeuna kana sagede tasbih anu leutik nya. Tah eta teh sujudna jadi sabab tarang urang antel kana tempat sujud. Sanajan kana tasbih atawa lamun misalkan gasolin pas sujud uluprak he kasujudan sah eta tehnya sabab eta gasolin posisina geus sami jeung karpet. Mun karpet teh mah naon pangna sami sabab ieu gasolin ku usikna urang cengkatna urang henteu kagusur deui. Kajaba lamun gasolina di talian kada kancing deui pesakan taliannya keur sujud kuluprak kasujudan pas urang diuk teh milu deui gasolina ka dieu tah eta mah teu sah sujudna sabab termasuk kana barang anu dibawa. Pamibahasa kitab mah namina mahmul nya. Jadi asalkeun eta barang teh teu kabawa ku urang, teu kabawa deui ku usikna urang, maka sujudna sah sanajan tadi kana tasbih nya. Kitu panginten. Jadi sujud mah nya masih ngrekanana naon ge asal ulah najis gitu. Lamun kaburu teu marina kan tadi pertarasana jadi buru-buru cengkat untuk marina belajar. Langsung cengkat. Tah, ayeuna kembali kana syarat naon? Bahwa dina rukun salat teh aya tumaninah. Lamun teu tumaninah mah berarti sujud eta henteu diitung. Contoh, kan ari tumaninah teh saukuran maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kira-kira setengah detik lah ya. Allahu akbar. Lamun diobrolkeun mah Allahu akbar. Aduh atawa lamun ceuk budak ayeuna mah ajig nya gitu tah. Punten ya Imam. Allahu akbar atawa kumaha. Kumaha we nya suarana mah nu penting langsung tamaka nu nembe can dianggap sujud. Berarti kudu sujud deui. Cenah di dinya mah sieun aya deui nu bieu nyungcung, tinggal pindah ka gigirnya atawa ka hareup. Poek ieu mah dikira-kira we contoh. Pas ka dieu teh cengkat deui da naon ka tojosnya. Pindah ka dieu aya deui. Teangan tempat anu eueuhan ceuk kasarna nya. Ceuk kasarna naon sababna? Sabab nu nembe teh sujud tuluy cengkatna eta naon henteu dihaja nya tapi refleks urang jeung deui can dianggap sujud sabab teu aya naonan
teu aya tumaninah. Sedengkeun tumaninah teh jadi rukun salat. Moal ieu nya jiga macokan ka dieu aya pasti pas anu kaduana ge tos teu aya nya. Pirakunya secara teori eta naon hulu tasbih pipinahan nya. Ari pas ek sujud poek teu aya jelema kieu-kieu nya eta mah kakara merenya ngan lamun teh mah sapertosun gambaran bieu teu aya tumaninahan eta mah tos we sujudna balikan deui berarti ngungklukna jadi sabaraha kali jadi 3 anu tadi nu kahiji mah teu dianggap tuluy ayeuna sujud 2 kali anu dianggap sujud ngangge tumanina. Jadi sujud tarang mah hiji ba'dul jabhah sawarehna tarang dalam sakabehna mah moal pimungkineun ya kajaba sujudna kana cowek mun kakara ada kabeh ari ngaran-ngaran kanu datar kieu mah ada nu tengah nu gigir henteu ada nu gigir nu tengah henteu tah jadi nu direkenna teh sebagian tarang asalkeun teu kenging kahalangan ku barang anu dibawa kopeahna kieu nu sujudna teh naonana kopeahna teu sah eta mah nya cenah ieu mah kopeahna aya tarangna aya eta mah masih keneh sah sabab sawarehna tarang antel nya kana tempat sujud ngan lamun ngahalangan mah teu sah eta mah cekap ka keneh atos tos tah jadi ku ayana pertarosan teh saupamina tos nyampak diwartoskeun ngan saupamina hilap deui da baheula sarewa beureun ngajina nya dikorehan deui kitu tah kantun paslun wal mashu alal khuffaini jaizun nyarioskeun ngusap sapatu termasuk salatna bari di sapatu nya urang kan sok bertanya-tanya salat ngangge kaos kaki nya tangke dina pasal sabada ieu mudah-mudahan aya manfaatna nu leresna ti Gusti Allah nu lepatna mah murni kalepatan diri pribadi. Hapunten tina sadaya kakiranganana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.